Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina YouTube dina channel Mang Dina Mara. Kumaha wargi sadayana daramang dengan ieu. Pamugi bae sararehat nih wargi. Sehat jasmanina, sehat rohanina. Digambrikeun rezekina uga ditebihkeun balaina. Aya dina lindungan atanapi panang dayungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Eta pisan dibiar kusim guring wargi siang kalayan wangi. Wargi bau istri pamaget nu anu sepuhna anu parantos siap-siap ya bade ngadongkeun tangtus nadong isuna nya wargi. Anu judulna nyaeta Si Kulub karangan Geliksa dinten bagian nu ka-54 wargi. Hanca urang katunda bagian anu ka-53 urang masih nyarioskeun harita Si Kulub anu nuju ngobrol sareng Mang Daryo, Pak RT sareng Aki Suya nya wargi. Tah kumaha lajengna carita Mang Dujo ngadangkeun etang-etang landung pang beberah manah. Atur nuhun Jang, janten Kulub jenengan teh nya. Hiji jenengan rada aneh tapi pantes ieu teh. Ieu gerajang, aing ngaran pun emang mah ieu teh Eman katelah mah. Ngan sok disarabut Pak RT gitu. Dumeh naon teh emang teh nya ka pangurusan di Ilemur atawa nu kasebutna RT gitu tah. Ari ieu anu gigireun ujang ieu teh jenenganna Mang Daryo ieu teh. Sedengkeun anu parantos sepuh tah jenenganna teh Aki Suya. Tah sakitu ujang wastapun Mang sareng kanca Mang teh. Tayuna Mang teh bade tumaros teh ka ujang yeuh. Di ujang teh di mana kawit saur para pujangga teh mah di mana lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Atuh salajengna ujang teh naha saderekna Bah Ondok atanapi sanes. Margi saemut Mang mah Bah Ondok teh asa teu kagungan saderek anu tebih. Dan sadayana ge araya bae di lembur ieu. Cebi ujang terangkeun ka pun Mang tah. Etang-etang silaturahim we ieu mah. Cik Pak RT harita bangun daria pisan. Atuh Si Kulub oge jadi kabawakeun daria. Manehna sila mani mendeko pok ngajawab satara basna. Aduh hatur nuhun Pak RT, manawi teh sanes pangurus lembur, nuhun abdi ditepangkeun. Abdi teh saleresna mah sanes saderek Bah Ondok. Nanging saur Bah Ondok mah abdi teh diaku anak. Dume anjeunna teu kagungan putra, ari harta banda seueur kitu saurna mah. Dupi kawit mah abdi teh ti Cihanjuang. Patepang sareng Pak Ondok teh di berjalanan. Kitu tah saleresna mah Pak RT. Nanging abdi teh ieu teh rada kaget nah naon margina Pak RT narus kitu ka abdi eta. Nah aya anu teu leres atanapi kumaha tah. Cik Si Kulub bari neuteup harita ka Pak RT. Atina rada deg-degan sok sieun aya perkara anu dipiharep. Betan nu teu dipiharep. Daya naon Jak. Ari Mang manaroso teh peda ngarumaos keneh jadi pangurus anu boga kawajiban pikeun naringakeun wargana. Margi awon kasembatna hiji pangurus teu apal kanu janten wargana. Ngan memang aya kapanasaran Mang teh. Dume Bah Ondok kasumpingan ujang. Teu aya laporanana kitu teh ka Mang. Tau kituna Mang teh ngaraos heran. Da biasa nama Bah Ondok teh upami ayana naon teh sok enggal laporan. Kitu tak anu jantan perkara mah. Atuh sajabiti kitu nyaetang-etang nepang kene ka ujang. Pan upami parantos kieu mah di mana ujang ayana naon teh mangge tiasa ngiding tanggal waler. Kitu tah ujang. Nuhun atuh nuhun Pak RT. Kasayan Pak RT katampi pisan ku abdi teh. Naing da abdi mah tetep ngaraos panasaran. Margi ka Bah Ondok teh bangun anu kalintang merhatoskeunana Pak RT teh. Nah aya naon tah nu saleresna. Upami leres-leres mah Pak RT bade nyaah ka abdi terangkeun sagala rupina. Margi da abdi ge ngaraos curiga ka Bah Ondok teh ieu teh.
Itu cek si Kulub bangun atoh aya anu gesan pakumaha teh. Jadi wawuh jeung Pak RT katut Mang Daryo asa aya panyalindungan. Anu mata kalayan taya kasieun manehna wani ngebrehkeun isi hatena. Na curiga kumaha Jang? Cik terangkeun heula lah pamadegan Ujang. Engke kakara pertanyaan Ujang bari dijawab ku Mang. Cek Pak RT pura-pura kaget padahal arigina hate mah geus ngarti kana maksud caritaan si Kulub teh wargi. Kitu deui Mang Daryo deui jeung Aki Suya ngan anu duaan mah teu pipilueun nyarita. Caricing we jadi anu lalajok bae. Kieu geura Pak RT ieu teh. Abdi mah neme mendakan aya jalmi nu sapertos Mbah Ondok. Da anjeunna mah pamimasihanna naon teh estu tara make ugeran. Jigana teh asal ngeunah sorangan we kitu teh. Disangkana masihan anu masihan anu kaleuweuhi ge alus tah. Padahal ieu teh nimbulkeun kacurigaan. Mbah Ondok teh kantos masihan artos kapun Aki seueurna abdi teh terang. Mung saur pun Aki mah cekap kanggo bakal sabulaneun tah. Lajeng abdi di dieu dianggap hiji anak emas. Sagarupi kapalai abdi teh tangtos ditedunan kalayan teu aya itu yeuna Pak. Malah duikeun ka dipupujuhkeun sagala disadiakeun kanggo abdi. Sedengkeun hiji kolot nu utami moal ngawarah anakna ku soal kitu. Dahar tambana mah sanes kanggo ngadidik hiji anak atuh. Tah ku kituna abdi jadi curiga ieu teh. Palang siang aya maksud anu sanes Mbah Ondok teh disapengkereun ngaku anak abdi. Itu tah saleresna mah Pak RT. Ceuk si Kulub parita beuki wani bae nyaritana teh. Atuleung Pak RT ngahuleung. Ali Mang Daryo Sildidaret jeung Aki Suya. Duana ngarti kana caritaan si Kulub teh. Tapi tetep we wargi teu ngarilu nyarita harita. Delila pok Pak RT ngajawab pertanyaan si Kulub. Kahartos atuh pami kitu mah Jang. Ayeuna mah pertanyaan Ujang ku Mang rek dijawabnya. Ieu geuranya Jang, Mang moal nyarioskeun perkara Mbah Ondok. Sabab sami bae sareng ngupat ka Mbah Ondok. Ayeuna urang nyaritakeun hiji dongeng wae. Ulah ngomongkeun Mbah Ondok sabab ngomongkeun batur teh ceuk agama oge goreng eta teh. Ceuk Pak RT nyaritana eureun heula. Terus ngahuleung jiga nu mikir. Ari si Kulub pok nempas. Leres Pak RT ulah ngomongkeun batur pamalik. Mending nyaritakeun lalakona we lah. Cobi kumaha dongeng Pak RT teh. Abdi mah janten panasaran ieu teh Pak ieu. Mangga Jang mangga. Sok Bandungan sing talitinya. Dongengna teh kieu eta teh. Kira-kira 7 tahun ka tukangnya. Kalemur ieu teh aya hiji jalma anu gagah sarta sakti loba pisan pangabisana. Manehna teh sanggup ngalehkeun bangsa siluman. Malakung Sitarung jeung siluman buta hejo. Tadina hiji peuting salah sahiji warga kampung ieu kadatangan ku utusan siluman buta. Lamun teu salah mangarana teh Aki Giri tah. Ari nu hiji deui mah Bah Suri. Eta dua jalma teh ari katempona ku balarea mah jiga bener-bener manusia. Tapi kalakuanana tetela sarua jeung siluman. Malah maranehna teh ngabakti jeung ngaula ka siluman buta. Ta eta dua jalma teh daratang ka hiji imah. Urang lembur ieu sarta boga maksud rek nyokot hiji jalma minangka caos atawa wadal anu ngaran Subali tah. Ngan untung eta kajadian teh kanyahoan ku ronda sarta disaksian ku jalma gagah teh. Nu akhirna dua jalma nu ngaula ka siluman teh tarung tah jeung si jalma gagah teh. Malah aya dina kaunggulan sarta Subali salamet. Kitu tah ari garis baragna Jang. Eta kajadian teh bener-bener lumangsung di ieu lemur tah. Jadi lain jijieunan atawa dongeng tama bau sungut. Malah Mang Daryo pisan eta saksina oge eta teh. Cik Pak RT nyaritakeun kajadian anu geus heubeul kaliwat. Ari si Kulub parita ngusapan tarangna bangun bingung.
Sabab caritaan Pak RT teh saeutik oge henteu mata kaharti. Adepok manehna deui ka Pak RT. Ke Pak RT. Abdi mah teh acan ngartos ieu teh. Margi dongeng Pak RT teh teu jejeg. Para pelaku utamana teu disebatkeun jenenganana. Ari disebat jalma gagah teh saha eta jenenganana, Pak? Urang mana sareng kumaha carana ngelehkeun bangsa siluman? Cik si kulup bari neuteub. Oh, kieu eta jang eta teh kieu eta teh. Jenenganana eta jalma nu gagah teh nya katelahna teh Mang Itok tah. Kawitna mah ti Cihanjuang. Kitu nurutkeun pangakuanana. Ayeuna perkawis tarungna anu katingali ku embang mah tarung biasa we. Ngan rada aneh. Sabab nu kajadian-kajadian nu matak heran. Pokona mah rupa-rupa kalakuan siluman we lah. Contohna aya bedog jadi orai, aya orai jadi bedog, aya batu jadi jin hideung, jeung rea-rea dia nu matak aneh. Oh, Mang Itok jenenganana teh. Teu sangka nya bet Mang Itok geuning. Dupi nu dianjangan ku Aki Giri sareng Basuri, saha wae teh jenenganana. Na aya keneh di kieuna ayeuna. Kitu ceuk si kulup beuki panasaran. Atena rada deg-degan. Di jantung ratug tutunggulan. Awakna ngadadak sing sariak paranas tiris. Manehna inget kanu jadi bapakna. Ari nu dianjanganana teh aya deui lian tibah ondok tah. Anu ayeuna dianjarkan ku Ujang. Samalih mah pibasaeunana teh bapak kukut Ujang meureun. Sabab geus ngakuana ka Ujang. Jawab RT tenang pisan. Bahonok wah. Bahaya yeuh. Palang siang si Abah teh muhun. Teu jauh tina sangkaan si Abah teh tah. Ceuk si kulup bari ngahuleng. Tingkah paripolah Bah Ondok teh ngadadak bruh breh narembongan. Ngadenge dongeng ti Pak RT kitu wargi. Si kulup biki curiga bae. Malapok nyarita sajeroning hatena. Tetela munjung ka buta ieu Bah Ondok teh yeuh. Jeung deui kungsi kaanjangan ku bapa aing si Abah teh. Tapi hayang nyaho aing. Dek dijieun naon aing teh sanyana ieu. Nu sabenerna. Ngan aing jadi bingung ieu. Nabejakeun kitu ka Pak RT. Yen aing teh anakna Mang Itok. Rek dibejakeun sakalian Cik hayang nyaho rek dipercaya atawa moal. Ceuk si kulup bari jung cengkat maksudna marek nyarita. Tapi kapiheulaan ku Mang Daryo atungan bati celenggeus si kulup teh. Ke ngiri ngarewong sageda Pak RT. Abdi teh gaduh kapanasaran. Dupi lembur Cihanjuang teh nu caket ka daerah urang aya sabaraha hiji tanu resna eta teh. Na aya 2 atau napi 3 eta. Cik Mang Daryo bari ngareret ka Pak RT. Atuh Pak RT mani kageteun. Lantaran Mang Daryo teh nabet nanyakeun nu lain-lain. Pok Pak RT ngajawab. Nah, bet nanyakeun nu kitu Mang Daryo mah. Ceuk beja mah aya 2 Cihanjuang teh. Ngan ari nu hiji deui mah lain ngaran lemur, tapi ngaran walungan. Tah kitu ari ka nyaho kuring mana aya naon, Mang? Kieu Pak RT teh. Saur Pak RT tadi, Mang Itok teh urang Cihanjuang. Sedengkeun panjang kulup oge kawitna ti Cihanjuang cenah. Buah-buah Mang Itok teh salembur jeung jangkulup. Cok bi atuh taros Pak RT. Nya cik urang taros. Jangkulup. Kulan. Ieu abdi mah Pak RT. Cik embang bade naros si Jang nya. Dupi Ujang teh kantos terang teu kanu jenengan Mang Itok. Apaan Ujang teh sami ti Cihanjuang. Cik Pak RT bari neuteub ka si kulup. Kan tenan atuh Pak RT. Malih mah saupami dipercanten abdi teh ahli waris anjeunna. Anu jenengan Itok teh pun bapa eta teh. Cuk si kulup bari malik neuteub ka Pak RT. Atuh gurubuk Pak RT harita ngarenjag dina abahing ku kaget. Jadi teu sangka sacengo buuk yen anu dihareupan teh anak hiji jago ti Cihanjuang teh. Itu di Mang Daryo harita jeung Aki Suya sarua we pada karageteun tiluanana silideret terus angguk-unggukan tandana percaya. Sedengkeun si kulup harita rada hariwangeun.
Sok sieun omonganna teu dipercaya ku Pak RT jeung ku Mang Daryo. Mangkaning lamun ditanya buktina moal bisa ngabuktikeun sabab teu aya tanda-tandana. Tapi teu lila pok Pak RT nyarita ka si Kulub. Wargi masih ngadaungkeun dongeng Sunda dina dangetnya nya. Dina YouTube lah, dina channel Pang Dina Mara. Da ka wargi sadayana anu tangtos mikaresep lah kana dongeng Sunda ieu. Pamugi we sanaos mau bikin dongeng Sunda tiasa ngahibur manah kalian kembingahannya wargi. Oge ulah hilap wargi subscribe-na sareng bunyi loncengna atuh like and share-na oge diantos kumbangnya. Ngaturkeun nuhun ka wargi sadaya nu parantos subscribe sareng janjabina. Mang teh tiasa ngintun ye ka saurang-saurang namun dikumkeun we sadayana ieu mah. Bonu cakatna anu tebihna atuh nya khusus nama di Indonesia atau nama di luar negeri nya wargi. Mangga ujung ngadangkeun wargi urang lajengkeun bae cariyos si Kulub bagian anu ka-54. Jadi ujang teh putrana Mang Itoknya, ya Allah ya Rabbi. Saeutik ge mang teh nyangka. Yen dina poe ieu bakal tepung jeung turunan hiji jago. Hampura kasep. Pun mang teu tiasa ngahormat ka ujang. Aturan jang, kumaha tuang rama damang. Cik Pak RT bari nyolongkro ngajak sasalaman deui. Aduga ku si Kulub di tampanan, bari ngajawab bangun bungah pisan. Leres Pak RT, abdi teh putrana Pak Itok, nangihan jakal ayeuna teh pun bapak parantos ngandunkeun. Hatur nuhun kana panampian Pak RT anu kalintang saena. Sawangsulna abdi hapunten kirang hormat ka sepuh. Jalaran teterang kasalira. Cek si Kulub bari ungeuk. Atuh ari geus nyaho kitu mah Mang Daryo jeung Aki Suya ge teu tinggalin pada marunjungan deui ka si Kulub sabab dianggapna kurang hormat lamun teu sasalaman deui. Pedah maranehna geus nyaho kana kagagahan bapana si Kulub. Haturan jangnya hapunten pun mang kirang hormat ieu da manawi teh sanes putra hiji jago. Sakali dihapunten jangnya. Cuk Mang Daryo hormat pisan. Atuh si Kulub teh beuki bungaheun bae. Tapi lain bunga pedah pada ngahormat, bunga so teh pedah caritaanana dipercaya. Nya kitu deui harita si Kulub ngarasa bunga. Pedah boga bapak pada ngahargaan, sok sanajan geus teu aya di kieuna. Hatur nuhun Mang Daryo, hatur nuhun. Ku abdi teh katampi pisan. Kasayan manah Mang Daryo nu sakitu ageungna. Abdi mana me diangken ge parantos pirang-pirang nuhun. Beres si Kulub nyarita kitu pok Aki Suya nempas. Sanajan aki ge samisa mingakeun semua pangabaktos ka salira ujang. Da muga-muga we ku tepungna urang teh sing ngajadikeun hiji kahadean pikeun saraya. Mangah geura tampi pangabakti ti Aki kasep. Katampi pisan ku abdi teh Aki samalihna mah beti balik ka ayan teh da sakedeuna mah abdi ngahormat ka sepuh sadayana. Aduh apunten abdi teh kitu deui ka Pak RT sareng ka Mang Daryo. Duh hapunten abdi teh hapunten pisan. Cuk si Kulub bari rutret kanu tiluan atuh gancang ku Pak RT ditempas deui. Janten pamanganjang. Sakitu ge parantos mangrupa hiji kabungahan pikeun pun emang mah. Munghan jakal wae pun emang teh teu tiasa patepang rarai deui sareng tuang rama. Margi pun emang teh kalintang ngaraosonona. Dume tuang rama parantos ageung jasana ka pun emang sareng kasadaya urang lembur ieu. Tayina mah kieu we jang. Emang teh teu tiasa mulang tarima ka tuang rama. Naing moal handeueul teuing margi aya nu ngagantina nyaeta ujang pisan. Tak aku kiduna dina danget ieu atunya mang teh hayang nulungan ka ujang. Itung-itung pamulang tarima kana jasana tuang rama. Kumaha bade ditampi ku ujang. Ceuk Pak RT bari ngareret ka si Kulub. Budina marah mai tina awahingku bunga teh. Iya tukan tenan we Pak RT. Margi jalmi naon kasembatna upama teu nampi kanu maksad sae. Kanggo abdi mah bujeng-bujeng anu bade niat sae dan anu bade niat jahat ge mal burung ditampi kitu ta Pak RT. Mangawe geura saurkeun bade kumaha pikeun saeun Pak RT teh atuh. Jawab si Kulub dari pisan.
Atuh Mang Daryo jeung Agi Suya oge harita mani colohok ngadenge jawaban si Kelup teh. Sabab nyebutkeun sanggup narima ka hiji jalma anu boga niat jahat. Tapi dua nana teu nyarita caricing we bari ngabandungan ceritaan Pak RT nu saterusna. Dasar parantos turunan ramakna nu sakitu saena ka bapada manusia. Ayeuna eta kasayan teh lungsur ka Ujang minangka ahli warisna. Atur nuhun ka saya batur nuhunnya. Leres pisan eta pamadegan teh. Ayeuna mah kieu Mang teh ngaraos melang sok sieun Ujang pinanggih lara. Terkadang bakal nemahan pati kualatan bahondok. Margi Mang terus terang kana talajakna bahondok. Bujeng-bujeng nu kasebatna anak pulung dalah anakna sorangan ge seep jang ngocaos ka siluman buta. Tah ieu jang hiji karempan anu taya papadana. Bikin Mang teu rela sarta teu ridho lamun Ujang nepi ka jadi korban katalengesan bahondok. Dumasar kana hal eta Mang ngaharepkeun pisan ka Ujang. Jangan Ujang kersa undur tah ti bahondok sameme Ujang diparabkeun ka siluman buta. Kitu tah kayang pun Mang mah begi we ku Ujang tiasa kahartos. Kitu ceuk Pak RT bangun daria pisan. Atulang si Kelup harita teh ngahulang. Manehna mikir sajeroning hate lantaran tetela kayan bahondok teh teu jauh tina sangkaan manehna. Di satu kangen mika nyaah tangtu aya niat sejen. Malah harita jadi beki ngarasa yakin ku ayeuna katerangan ti Pak RT. Nyalila-lila margi si Kelup harita teh nyarita tapi paromana tetep tenang. Sebab geus boga kayakinan dina dirina manehna bakal narima kana kahayang bahondok. Pak RT kanyaah sareng kamelang ti Pak RT nya. Tah ku abdi teh kalintang pisan di perhatuskeunana. Eta teh hiji tawis yen Pak RT leres-leres mika nyaah ka abdi. Nanging ieu teh punten ieu teh. Abdi teh sanes bae sejak jumago atanapi wawanianan. Nanging abdi teh hoyong nyeepkeun kapanasaran we. Nah leres bahondok teh ngingu siluman buta. Tak kumargi kitu abdi moal incah di bumi bahondok. Abdi hoyong nyaksian naon-naon anu bakal dilakukeun ku bahondok. Perkawis lara sareng Fatimah kumaha jantanna we Pak RT. Ku abdi ge sadayana bade dipapag ku kabungahan. Sakumaha nu parantos disanggemkeun ku abdi tadi. Nyajen bujeng-bujeng anu bade niatna sae, dalah anu bade niat jahat ge ku abdi bari ditampi kalayan kabungahan. Perkawis pati mah anging Allah anu kagungan. Tak kitu pamadegan abdi mah Pak RT ceuk si Kelup bangun dulu deung pisan. Atuh sakur anu aya di dinya harita mani cerolohok. Komo ari Mang Daryo mah mani teu ngiceup-ngiceup. Kaget pacampur jeung heran. Lantaran caritaan si Kelup teh ku Mang Daryo mah dianggap pamohalan cenah. Atawa dianggap lahuta. Da bugu Mang Daryo mah geus nyaho pisan kana talajakna bahondok. Nya kitu deui Aki Suya. Sok sanajan geus kolot ge teu buru ngarasa kaget. Ari ngadenge kawani si Kelup mah. Sabab dina waktu eta si Kelup teh dianggap atah keneh ku Aki Suya mah. Ngan Pak RT nu teu pati parna teh. Bubuhan manehna geus ngarti yen si Kelup teh turunan jalma jago tur loba kabisana. Malah ku ayeuna jawaban si Kelup kitu. Pak RT beki yakin si Kelup bener-bener anak Mang Itok. Malah pok Pak RT nyarita deui. Oh jadi kitunya. Nya taya wagelanana ari kapalai Ujang kitu mah. Pun emang mah mung sambung doa bae kitu. Mudah-mudahane Ujang teh tiasa salamet serta ditangtayungan ku Allah Ta'ala. Nanging sok sanaos kitu Ujang teh kedah ari ati-ati mah eta. Ulah nganalkeun kana nasib wae. Margi tetep sok aya nasib hiji jalma nu diakibatkeun tina katalobehanana sorangan. Datu ayeuna pun emang bade tumaros di ka Ujang. Na kumaha tamimitina pangna Ujang tiasa tepung sareng Mbah Ondok teh lah. Cewe pun emang pasian terang.
manawi wae aya gunana kangopun mang. Cek Pak RT bari neuteup ka si Kulup. Leres pisan Pak RT, kahartos pisan ku abdi ge tina perkawis nasib mah. Da memang sok aya hiji nasib akibat tina kalakuan sorangan. Atuh salajengna nya piwejang ti Pak RT katambi pisan ku abdi. Hatur nuhun kana perhatosanna. Ayeuna tina perkawis lakon abdi pangna tiasa patepang sareng Bah Ondok teh. Kieu ari lakonna mah Pak RT. Ceuk si Kulup bari derek-dek nyaritakeun pangalamanana. Tina perkara tepung jeung Bah Ondok kabeh dicaritakeun tug nepikeun ka harita. Sanggeus beres wargi, pok si Kulup mungkas caritaanana. Tah sakitu kawitna mah Pak RT. Janten abdi teh salaresna mah ngaraos bingah tah tepung sareng Bah Ondok teh. Margi abdi teh nuju ngahaja mindarian pangalaman kanggo nambihan luang sareng pangawuruh. Atuh ayeuna ditepangkeun sareng Bah Ondok anu kalakuanana kitu nya mudah-mudahane aya mangfaatna kanggo abdi. Ceuk si Kulup bari ngareret ka Pak RT. Oh, janten kitu lalakonna teh nya. Disangka ujang mah parantos seueur pangalaman. Sedengkeun pun emang mah sakieu kakolotanana teu acan kantos ngalaman nu sarupi kitu. Ih, ari Pak RT. Apan manusia mah Pak kagungan pangalaman masing-masing tah. Tangtos we moal sami atuh. Buat teuing Pak RT mah langkung seueur pangalamanana mung tangtos dina bidang sanes kitu numutkeun pamadegan abdi mah. Nya leres kitu jang. Laina mah kieu we atuh jang. Mang bade badanten sareng Mang Daryo kanggo ngarujung kana cita-cita ujang. Mangga Pak RT. Atur nuhun sateu acana oge. Ceuk si Kulup cenah wargi bangun gumbira pisan manehna. Ari Pak RT harita nyarita deui ka Mang Daryo, kitu deui ka Aki Suya minangka sesepuhna. Mang Daryo kitu deui ka Aki. Kitu geuning ngalakon jang Kulup katut Bah Ondok teh. Taku aya nalakon anu sarupa kitu. Urang teh jadi boga pikiraneun ieu teh. Udah piraku jang Kulup pada diantep wae mah atuh. Dah ayeuna mah hayu we urang pada mikiran kudu kumaha cabakeun urang ayeuna. Ceuk Pak RT bari neuteup ka Mang Daryo harita. Terus ka Aki Suya, anu ditanya mah can oka ngajawab. Kala si dideret jiga anu pahiri-hiri. Malah tungtuna mah pok Mang Daryo nyarita. Ki, sok waler ku Aki kadinya ti payun lah. Abdi mangke nuturkeun paneuri. Abdi mah asa baringung yeuh. Ari nyang hareup anu kitu mah. Ih, hari yang Daryo. Aki ge sarua bingung yeuh. Sabab Aki ge henteu sanggup jeung hareupan anu kieu mah. Pekelah jawab kadinya ku Mang Daryo. Ceuk Aki Suya bari ngareret ka Mang Daryo. Atuh bok Mang Daryo harita ngajawab. Pak RT, ayeuna mah kieu we atuh. Sagarupi perkara nya bangawe lah nyangakeun ka Pak RT. Abdi menampi parentah bae. Sakitu tah Pak RT. Cik Mang Daryo ngajawabna pondok pisan. Atuh Pak RT oge rada ngahuleng. Tapi tungtung namanya Pak RT seulipok nyarita deui. Aya kitu na eta Mang Daryo. Tapi teu nanaon lah ari kitu carana mah keun ku kuring urang atur. Ayeuna kieu Mang Daryo, jang Kulup teh rek tetep wae linggih di Bah Ondok nya. Tapi ieu teh kulantaran urang teh geus pada apal kana kalakuan Bah Ondok, ari kamelang mah tetep aya. Sok sieun jang Kulup pinanggih bakhla. Sedengkeun urang teh geus kahutangan budi ku ramana nyaeta Mang Itok teh. Taku kituna minangka pamulang tarima jalma nu geus gede jasana ka urang. Ayeuna mah waktosna wargi sadayana henteu kapannya. Rupina dongeng Sunda dina judul Si Kulup. Karangan kini sabagian ka-54 wargi. Urang pungkas dicekapkeun dugikeun ka dieu bae nya. Sakali deui sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng wargi.
sing tiasa ngajantenkeun landung pangbeberahmana. Insya Allah sikuruk bagian nuka 55 enjing ngawaktos anu sami urang lajengkeun deui. Atur nuhun keparatosan wargi sadayana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.